Pak dokter, leres abdi teh katarajang kasakit koneng. Oh, leres. Naon tandana atuh, Pak? Kapan eta awas bapak koneng geuning? Jang, mi HP kuda ieu nu mang sakedeungnya, mang rek cai heula. Alim mang sieu nyongot. Moal atuh da ieu mah kudana oge bager. Sieu noker atuh Tara deui. Ieu mah kuda bager. Embung atuh mang sieun kabur. Ih, ari si Ujang moal kabur moal. Cek mang oge ieu mah kudana kuda bager. Nah atuh bet nita ditungguan ku abdi ari kudana bager mah. Di dia teh tempat kursus gitarnya. Oh, mohon Jang. Ujang bade kursus, mangga tuh tiasa langsung weh daftar di dia. Upami daftarna teh sabarahanya eta teh? Upami bade daftar, bayarna 50.000 di sasi kahiji. Kanggo sasi kadua jeung saterusna, Ujang ngan bayar 20.000 tiap sasihna. Oke. Upami gitu, abdi daftar di bulan kadua we nya. Kokom, cicing, tong gerak bisi hiber. Emang aya naon Eta aya laleur gerak dina irung kokom. Celik urang cabok gerak asa kirang sopan eta laleur. Wios teu gerak dicabok wios dua orang nempel we. We ayeuna mah calangap tembrongkeun waos. Emang kunaon eta calangap, Kom? Tuh kan ngaleuna pindah tah nempelna kana waos ayeuna mah. Abah kunaonnya si Aang mah menisok resep teh nempoan androk kokom. Si Aang sok nempoan androk kokomnya. Resepen nempo calana jero kokom meureun. Untung atuh. Untung kumaha kokom? Mohon, untung kokom mah tara nganggo lancingan lebat bah. Kokom, manggihan duit teu di kamar Aang tadi sore? Teu, kokom mah teu ningali duit Aang. Ari mana leungit duit gitu? Henteu, nanyakeun wungkul we. Tadi nama sugan we aya duit nyasab di kamar atuh Kom. Dasar sarang. Nung, reka mana maneh? Eta dandanan meni menor kitu. Rek jual diri kan? Hari maneh? Gelo teu? Pokokna mah jempek Kang pernah beja-bejanya. Di beja-beja kasaha. Kasalaki uing atuh Kang. Ari uing lain saki maneh Nung. Astagfirullah, karek nyadar akang salaki enungnya. Woi, ayeuna cenah aya deui lowongan kerja ke Malaysia. Syaratna naon bae? Gampang ukur merek foto, ukuran 3 ka 4. Sabaraha hiji teh? 2 karung. Jado anas didengekeun. Nah pamajikan maneh mamawa bedog bari lumpat tuh. Tak cenah mar hayang maehan mitohana. Nah atuh teu dicari ku maneh Wah, keun bae mar dahak manehna atuh eta mah. Ari maneh teu sieun doraka. Paduli teuing da lain dulur urang. Rek dikadek rek dipaehan oge keun bae. Itu si belegug. Apanan mitoha pamajikan maneh teh bapak si laing Aam. Heuh nya euy. Kumaha tuh mar? Kumaha bantuan atuh ka ditu. Bantuan naon? Nya bantuan pamajikan maneh ame sarua doraka. Gehel cigan mah.
Dun, ari maneh naon sababna mun ditanya nembalna teh sok nanya deui. Nah, teu meunang kitu. Naon sababna? Teu nya, da geus nanya deui we maneh mah. Tah, kapergo ayeuna mah bangsat buah teh. Paingan atuh buah teh beak wae. Ih, abdi mah naik kana tangkal buah teh sanes bade maling buah da teh. Rek naon atuh? Iya bade milarian manuk kanggo rujakeun. Hiji peting si Aang jeung si Kokom keur babarengan ngarapalkeun di tengah imah. Ari pas kitu pes teh parem mati lampu atuh si Aang jeung si Kokom teh laruwaseun. Mana bisa ngadenge suara Kokom teu? Wah, teu bisa Kom, teu kadenge. Da ieu meuni poek pisan euy. Pak, duit beak dipake mayar cai. Nah, ari maneh lain pake mayar listrik heula atuh. Piraku kuring rek ngisang kudu make setrum. Ya,